Etika Sunda jeung Teologi ku Kang Warsa. Adab jeung sopan santun lamun diteuleman mah memang kaasup kana filsafat praktis. Disebut asup kana filsafat da anu ngaranna sopan santun mah teu diwatesan ku umur, ku hal-hal anu konkret. Siga didepean handap asorna hiji jalma teu kudu kasaluhureun wungkul, oge kapapada manusia, kapapada alam, jeung kana hal-hal anu aya di luareun realita. Anu matak adab jeung sopan santun asup kana filsafat praktis, hiji sikap kabiasaan anu teu diwatesan oge ku waktu jeung tempat. Atuh loyong pisan jeung tugas utama diutusna Rasulullah teh keur nyampurnakeun akhlak manusia. Datangna teu ujug-ujug, pangna penting ayana adab jeung sopan santun oge sangkan jalma nyaho kana pagawean anu sabenerna kudu dilakonan. Cicero pernah nulis non nobis solum nati sumus, kabeh jalma hirup lain keur ngalumangsungkeun hirupna sewang-sewangan sosoranganan. Di sagigireun eta aya anu sejen nyaeta papada manusia. Didinya pentingna adab jeung sopan santun dibiasakeun. Ayeuna zaman anu cek Heidi Topler mah mangrupa zaman anu dipinuhan ku kamelang. Nalika adab jeung sopan santun anu geus diwariskeun ku karuhun tuluy diganti ku kabiasaan anyar, gaya hirup anyar, jeung asimilasi etika bakal ngalahirkeun loba kamelang ti anu jadi kolot ka anu jadi budakna. Di tahun 70-an mimiti runtuhna senioritas, atanapi ngahormat kasaluhureun, anu mana nilai-nilai paradaban jeung sopan santun geus patukang tonggong. Budaya patriarki anu nempatkeun kakawasaan kaum Adam dina kahirupan geus rek tumpur. Ngan geus tangtu aya cedak da sagala rupa teu bisa dijauhkeun tina dua sisi akibat. Budaya permisif beuki ngangsreng keur ngalakonan hiji hal. Jalma teu kudu ningali deui kana etika jeung sopan santun, da ayeuna mah geus zamanna budaya global. Meureun ieu pisan anu ngaranna cultural shock teh. Sakumaha Huntington nyebutkeun, budaya anu datang ti mana mendi tuluy ngumpul di hiji tempat bakal ngalahirkeun hiji konsep. Hal-hal anu dipandang aneh antukna ngalakon dina kahirupan tapi jadi musuh utama senioritas. Antukna ngalahirkeun hiji pasualan anyar, teu sinkrona sopan santun kabiasaan anu diwariskeun ku karuhun jeung budaya kontemporer nu ngawujud dadak sakala di masyarakat. Rasa melang ieu mangaruhan lain ka generasi 80-an, tapi gede pisan pangaruhna ka jalma-jalma generasi 60, 70 jeung 80-an. Naon sabab? Tilu generasi eta ngarasa aya hiji hal anu dirampas jeung dirampung dina kahirupanna. Handap asor kasaluhureun geus robah jadi pandangan darajat manusia mah sarua. Hade ku basa, goreng ku basa, oge geus dirempak jeung dilarang da anu timbul nyaeta ngomong ku cara kumaha bae oge sarua. Anu penting eusi jeung maksudna katepikeun. Tilu generasi samemeh generasi 80-an tangtu boga rasa kamelang anu pohara nalika etika jeung nilai-nilai anu diwariskeun ku karuhun ka eta generasi kari-kari diadukeun jeung budaya kiwari anu lolobana disebut bebas nilai. Disebut bebas nilai teh hartina sagala rupa tingkah pola teu kudu ngarujuk kana etika teologis hiji agama. Estu kudu ngebrehkeun kabebasan jeung kamardikaan hirup di jalma. Nu katenjo ku tilu generasi teh lahirna generasi anu beda jeung alam baheula tapi sarua jeung kaayaan di negara-negara maju tahun 70-an. Contoh leutik konser musik,
live konser acara ngumpul-ngumpul di lapang sebenarnya di Eropah mah geus mahabu di tahun 60-an 70-an oge. Kumaha histerisna para Beatlemania waktu nenjo idolana konser di Wimbledon. Jadi keur ukuran Eropah mah budaya jeung gaya hirup kitu teh mangrupa budaya heubeul. Anehna budaya tahun 60-70-an teh sumebar jeung ditarimana ka nagara urang beh dieu pisan sabada reformasi. Artina aya hiji hal anu leungit di nagara urang nyaeta stabilitas politik jeung kakawasaan. Kalalajuan ku urang oge kumaha beuki mahabuna konser musik anu dilalajuan langsung ku media-media TV. Teu bulan rewah teu puasa angger we ari kana konser mah anu ngalalajuan teh pinuh bae. Nu beda teh kumaha cara mungkusna. Sakapeung sok taranenjo kaayaan beuki ngaheuretan kahirupan anu dialaman ku rahayat di urang. Panggung pentas konser bae nepi ka aya anu waragadna 1 miliar. Ieu anu jadi alasan beuki melangna para kolot kana cara gaul anu jadi budak. Di imah jeung di sakola mah diati ku adab jeung sopan santun. Tapi pangaruhna teu nepi ka dinya. Barudak leuwih percaya kana budaya umum anu keur ngetren. Siga kieu, lamun tahun 70-80-an asa era paradah lamun awewe katenjo bitis. Asa era paradah deui lamun katenjo ku nu jadi kolot keur paduduaan jeung lawan jenis. Komo lamun jeung anu sajinis. Artina eta teologis jadi panglima kahirupan loyog tur nyekrup jeung budaya harita. Zaman ayeuna budak sakola kelas 3 SD oge geus ngudal ku ngaranna industri musik jeung film. Budak umur 7 tahun ku mangsa kiwari mah geus bebelheman beger. Geus wani ngirim surat atau SMS bari ngebrehkeun rasanya ahna ka anu dipibogoh. Keur anu jadi kolot bari gede pisan perhatian ka anu jadi anak mah ieu mangrupa tantangan. Kumaha carana anu jadi kolot bisa ngajagaan barudak tina pangaruh-pangaruh nu karitu. Anu kukuring dihanyakalkeun ngan hiji nyaeta lepasna institusi etika teologi dina kahirupan urang. Saburaong-buraongna oge berandalan tahun 70-an asa moal leuwih angot tibatan preman kiwari. Kusabab institusi etika teologi masih benar-benar mangaruhan kan kahirupan jalma. Baheula mah sieun teu jujur, sieun teu junun, sieun teu bisa ngaji, sieun teu bisa ngarti, sieun teu bisa ngomong lemes. Ayeuna sieun teu beunghar, sieun teu bisa komputer, sieun teu bisa ngomong Inggris, jeung kasieun-kasieun anu sabenerna memang dirancang ku hiji sistem. Hasilna kusabab etika Sunda jeung institusi etika teologi geus teu mangaruhan kan kahirupan kiwari antukna kaluar polisi teologi anu mana hiji kelompok nyebarkeun sikap ngadu domba kana kahirupan kiwari anu ceuk maranehna geus mengpar jauh tina pituduh pangeran. Saolah teu bisa dibebereskeun deui, teu bisa dibenerkeun deui. Polisi teologi tibatan ngajak jalma sangat asup deui kana institusi etika teologi karah beuki mengparkeun jauh masyarakat tina ceklan agama anu bener. Sakuduna hirupkeun deui etika Sunda jeung institusi etika teologi. Budaya jeung kearifan lokal kudu mimpin deui kahirupan urang. Ngahudangkeunna kumaha? Geus tangtu dihudangkeun ku sikep diri sorangan. Nalika sikep handap asor, someah, tarasirikan geus jadi ciri anu aya dina diri. Artina urang geus mimiti midangkeun deui hiji institusi etika teologi anu mana kahirupan bakal dipimpin ku sikep silih hormat lain silih tonjok. Dina budaya Sunda geus diatur kabeh kumaha tata cara hirup anu loyog jeung ugeran karuhuna. Sikep perendahan, silih ajenan, miheulakeun kepentingan batur, tibatan diri pan geus beh ditu dipilampah. Dina paribasa, undak usuk basa, lentong jeung rengkuh jeung kakawihan jentre pisan. Contoh atikan Sunda dina paribasa, abang-abang lambe anu pihartieuna
alus dina bibir pikeun nyenangkeun hate batur. Praknama dirina dek bumela ka batur sanajan patukang tonggong jeung kahayangna. Sabab ugeran Kasundaan bisa digambarkeun dina teologis. Dina undak usuk basa oge aya rutuyan babasaan jeung kekecapan. Indit, mios, angkat. Diatur tatanan basa pikeun nepikeun maksud. Ieu hal udagana pikeun ngajenan batur secara langsung ajenan dirina sorangan. Saupamana sabagian kahirupan wargana geus wawuh deui kana ugeran Kasundaan jeung balik deui kana konsep teologis tangtu hirupna tingtrim dina rel anu dibungkus bebeneran. Sikep rengkuh jeung lentong oge bakal nuwuhkeun rasa duduluran anu raket, moal pajiing-jiing ngajauhkeun sikep egois. Diperlukeun pisan situasi kabatinan seperti kieu. Perlu oge gura giru diajarkeun leuwih jero ka sakumna warga masyarakat antara malapah gedang jeung lempang gagancangan teh kudu saimbang. Ngan geus pasti ieu kudu diluluguan ku pamimpin jeung tokoh masyarakat sapudeureunan. Antukna masyarakat mibanda ceceklan hirup teu kawas kiwari. Kalobaan masyarakat geus leungiteun model pienteungeun inohong keur picontoeun jeung jalma anu mere atikan ku conto dina hirup.